Itadakimasu. Alhamdulillah bisa nyieun video deui. Soalna kamari mah sibuk nyieun masalah. Tapi tenang, setiap masalah pasti aya solusina. Jika masalah BBM dicampur etanol, cek urang mah solusina tambahan we betadin. Ayeuna mah ngomongkeun sebenarnya kurir teh leuwih resep nganter paket COD apa non COD? Jawabannya tergantung. Tergantung nu ngagantung. Tergantung kurirna. Urang pribadinya jelas. Resep nu non COD. Ku sabab kahiji, leuwih hemat waktu. Paket tinggal diserahkeun ka customerna tanpa loba drama. Mun customerna teu aya, tinggal disimpen atau titipkeun ka tetangga. Mun tetanggana eueuh, titipkeun we ka tetanggana tetangga. Beda jeung paket COD. Dina customerna ayana ge pasti tetap makan waktu. Pan customerna mah heula duit. Mun duitna teu pas, kudu ngorehan pulangan. Mun ternyata eueuh pulanganna, makin lila deui. Eta teh nu customerna aya, komo deui mun eueuh. Kedua, paket non COD mah potensi on hold atau gagal kirimna teh rendah pisan. Beda jeung nu COD. Nu COD mah jelemana eueuh di imah on hold. Jelemana aya di imah tapi eueuh duitna on hold. Jelemana aya di imah duitna aya tapi otakna eueuh on hold. Tapi aya mah kurir anu leuwih resep kana paket COD? Aya, si Agus ngaranna. Soalna potensi menang tipna leuwih gede cenah. Emang sih bener. Da menang tip tinu non COD mah memang langka jika BBM di SPBU swasta. Tapi pada dasarnya paket COD atau non COD sarua wae bakal dikirim ku kurir mah. Mun maneh tin COD apa non COD? Komen. Tos ah.